Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Tia Amelia, abdi kawit di SMA Negeri 1 Majalaya. Ngadegna abdi dina ieu waktos bade nyanggakeun pidato anu temana kabersihan. Kasadayana anu kuring dipihormat, dina ieu video abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atau wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sehat sadidinten ku cara anu sehat oge, saperti rutin mandi 2 atau 3 kali sehari, nuang asupan anu bergizi. Lamun di lingkungan nyaeta urang kedah micin sampah kana tempatna, eta contoh leutik anu seueur pisan manpaatna kangge diri urang sorangan. Sabab bersih teh marupakeun sabagian tina iman. Lamun upami sadidinten urang tiasa ngajaga kabersihan, insya Allah urang oge bakal sehat sarta dijauhkeun dina anu ngaranna panyakit. Cekap sakieu nu kapihatur diantara singket ti abdi. Pamungkas ti abdi bilih aya basa anu kirang entep seueurna tatapi kecap anu kirang meunah larapna mugi kersa ngahapunten hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.